Alhamdulillah barokallah urang tiasa tepang di dieu nya jeung urang dieu mudah-mudahan urang dieu cing paranjang yuswa didoakeun cing ngarageung milik cing balaleunghar urang dieu cing nabuh ngapoe hajat nabuh dewek atau kemari neme lebaran taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum nada dihapunten samudaya kalapatan ti putra gir hajat tilu ka urang dia mudah-mudahan tiasa ngahapunten atuh abdi oge bakal ngahapunten kasadayana nya urang saling hampura antara urang jeung urangnya kitu heeh dibobori ku biman capek kieu aing euy akang atuh heeh sampeurkeun tanggung jawab jadi sampeurkeun ku aing da aing tanggung jawabna maka jadi tanggung jawab mau pati-pati kieu aing pasti tanggung jawab tenang heuh cek aing ge sia mah dengekeun naon tukang nyaron tukang ngenang sinen cecalawakan itu lain sinen nyatu eureun-eureun kitu-kitu teuing mah panggilingan beas we hayo we ngagiling keler jeung kelerna dileg-leg tuh ning menyatu teh sinen tukang debus wiwit keler teh eta ieu mah keler alah nange aing udah kudu tanggung jawab segala rupa ge nya nya atuh akang mau pati-pati kieu mun aing eueuh terasa tanggung jawab nya tanggung jawab ku aing tenang segala rupana kitu lupa oge sing iya Raden Gatot Kaca ningali Astra jingan nuju ngabedegat di satengahing marga doh maksad bade ngadodoho ieu Astra jiga ieu bangsat mah teh ieu akada Raden tapi kata jiga boga dosa sia dan kelempeng tanggung jawab aing mah teh sieun leu sanajan Bima jangkung gede moal ditarajean ku aing coba pukulan sanajan boga anak jawara eta mah jago ngaranna Gatot Kaca teu sieun aing mah nah mah jeung teu sieun ieu teh heh jeung teu sieun nah piranan Gatot Kaca aku mah gampang diledot ke ku aing mah labu coba babarikeun ngomong Gatot Kaca mah anu ceulina leutik sabeulah ning siedot coba pajarkeun heueuh ke nya aing ngagerem ning oh udah ojek kurang aja wah panuju ada petir di siang hari doh naon ka gelap naon euy gelap kabina-bina anjir agan dah saha nu teu sieun ku aing deh lan nu teu sieun ku aing saha batur saha nu ceuli leutik sabeulah saha tah agan si edan wani sakitu mah naon agan tapi teh jong disiksa agan maling layang jamu sekali musana saha jawab nah kan abdi mah teu maling demi Allah agan henteu ai layang jamu sekali musana di saha di abdi eta teh maling danes agan abdi mah demi Allah teu maling agan hai ade geus ya tiasa agan udang sia urang bangsat aduh anjir udang sia garong naon ieu teh agan naon ade geus ya
Layan jamu sekali musada usia. Kadengan. Edan usia. Ngalonyeng itu. Kalakah ngalonyeng si Edan. Kurang ajar siap bangsat. Yap. Yes. Bawa poin. Yap. Siksa. Dah, siap. Dah. Ayo, bangsat. Resikona jadi bangsa teh kitu. Udah, siap. Udah. Aduh. Agan. Aduh, apa kabar Agan? Anu Alah, anjing. Kadegan siapa yang jamu sekali musala? Mau akan dipasihkan. Sila ini wengga-wengga liar gak pun. Ya. Dah siap. Dah. Ya, akan. Dibikin mual. Mau hati-hati kan. Sia maling. Demi Allah tu maling. Dan nyanak tu berbeda. Eta teh maling. Aduh. Alah. Bikin buat. Muat iya. Alah. Bikin. Muat biasa. Acar. Naon akan? Dibikin bos ya. Jawab. Muati Asya kan? Naon sebabna? Aing disentakan kedua di lemah ya ampun. Kieu nih jadi bangsa teh deui. Nya. Naon samaksudna maling layang jamu sekali busana? Agan abdi mah agannya anteu maling. Tu maling kumaha sia? Apa sidik layang jamu sekali busana sia? Sumuhun. Abdi muhun layang jamu sekali musadana mah aya di abdi ngan abdi teu maling eta teh maling lain bina teuing beletuk kana sira batur teh aya kan bina teuing aya bangsat ngalawan sia sing bau kelek di siaran dia. Tidak. Bawaan sih kamu. Jadi siapa maling? Entah kan abdi mah teu maling mah nya abdi maling iraha kabejakeun abdi maling. Eta teh siapa maling? Henteu. Naon sama jadi maling? Kayak sakedap agan. Agan teh ieu teh priyoge katerangan atawa nepi bade nyiksa abdi. Nyiksa ongkoh aing mah. Oh paingan geuleuh muka abdi. Nya. Cik, siapa tanggung jawab? Tanggung jawab cepot bade. Jawab. Syai mangagan. Naon make disebut siapa maling? Abdi mah. Jeung naon maksudna sia nyokot layang jamu sekali busana? Sakali dia punten paralun anu kasuhun hampura anu ditedak uning galih nu kapamri. Sakali deui abdi mah teu maling. Nah, abdi mah naroskeun dupi layang jamu sekali musada. Ieu lambang kagungan nagara mana? Nagara Amarta. Nagara Amarta. Tinggi. Dupi eusi nagara naon? Eusi nagara. Leres.
dimimiti pamimpin nepi ka rakyat kabeh eta eusi nagara kalebet rakyat lolobana jae mangga sapuk eusi nagara teh rakyat ieu tadi disebutkeun ilayang jamu sekali musada teh nu nagara berarti eta ceuk sia berarti nu rakyat maksud sia tadi saur agan ieu nagara teh eusina teh rakyat ieu ialah yang jamu sekali musada teh nu nagara eusina nagara rakyat berarti ialah yang jamu sekali musada teh nu rakyat inggih di mana disebutna abdi disebut maling abdi rakyat nagara amarta ayeuna nyokot layang jamu sekali musada di mana malingna eta teh nu abdi si edan terkedah dikeprok kalian Japati gede babatok sia maksud sia naon maling layang jamu sekali musada henteu maling abdi mangabantun hak abdi ieu layang jamu sekali musada teh nu rakyat ku abdi dibantu naon salahna abdi ayeuna kieu abdi teh gaduh rokok minangka rokok naon aya we eta rokok teh ku abdi teh dititipkeun ka Pun Bojo mama nitip ieu rokok dina lomari tuluy eta rokok enjing-enjing dibantun ku abdi ari abdi disebat bangsat henteu da usia tah layang jamu sekali musada ge kitu naon disebut bangsat abdi sok jawab atuh lingah huleng Aisyah rek dikumaha eta layang jamu sekali musada rek dijual ampun paralun agan sanajan abdi sangsara sanajan abdi hurupakeun pungsat bayan teu aya hirup korek-korecok tapi urusan ideologi mah urusan layang jamu sekali musada mah sanajan aya nu nawar nepi ka 30 miliar dipikeun ku abdi nyaho sia mah maksud teh moal dipikeun sanajan lapar gagan abdi memoal ieu layang jamu sekali musada sabab kagungan nagara amarta Aisyah maksudna naon abdi mah maksudna hayang nyaho eusina naon edan sia coba edan sia jadi syah yang nyaho eusina layang jamu sekali musada sumuhun pamali sia pamali naon deh agan camplak sia ya lanceuk aing Yudhistira aing ade aing si Jenet nakula jeung sadewa kabeh uan-uan nieun muka layang jamu sekali musada ade sia hor kita uan-uan nieun eueuh atuh lain cicing mepung aing waniun tenang atuh eta si eta kadegeun sia moal tiasa ka kadegeun moal etaeun karunya ka si goblok tadi etaeun pikageun dibikeun semua moal tiasa kan amun teu dibikeun dibebet-bebet sia dipun puntang pun penting mangga kumaha gan iya wes udang sia ripuh pasti karasa eta ka cangkeng ngadrek-dek
Udang sia. Sing Urang. Sing nurut atuh. Ya, kita hudang-hudang. Edan sia. Eta Si cepot dipuntang banting ora cecil boncel. Ya, Kang, cecel boncel naon? na teh apal Kang? Henteu. Cecel bonsel teh cenang dina palangkakan. Ih, amit-amit atuh. Nyeri. Heeh. Kebayang egang lembang teh. Ih, amit-amit. Heeh. Malaysia. Ular ka dieu. Naon? Ka dieu sia. Wait. Deleng sia. Lan, Deleng. jang, Kang, ai deleng naon? teu apal deui wae Akang. Henteu. Delang teh pamajikan direbut batur. Eta mah musibah goblok lain deleng. Ampun Ari. Tanya sia. Lan, Tanya. Dek jotos dening kukupan canaga. jang, Kang, ai jotos naon? jotos deh anu hejo na ceuli. Dek jotos dening kukupan canaga. No iyap. 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 Modar. Teu acan. Ieu. Kuat bener. Dek banting dening gelang cantra kilana. Ieu gelang ditengahkeun kana batu rugrug kana sagara saat. Mangga iyap. 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 Wah, remek. Udang. Monar. Teu acan. Si Edan. Goblok ilmu naon sia. Bobot-bobot hirup kene. Pancanaka teu mati. Gelang teu mati. Tot. Bagian sia tot. Juragan Bima amak mun ka aing. Kumaha tah? Tah aing dibawa. Oh, Digi. Bobot-bobot aing. Cepet. Modal. oh, Teu acan. oh. Yoi. Naon yoi teh? Bima mah pan gitu, kagetna teh. Yoi. Oh, kaget mun yo. Dek jotos dening kuku pancanaka. Cos. Cos. Modar. Teu acan. Dek banting dening gelang doble. Ieu gelang tadi gadekeun teu payu. Oh, ada Dijual komo. Iyap, cubet. Modal. Modar. Teu acan. Yoi. Kaget. Amak beren minta tolong ke anakna. kumaha tah? Tot. Oh, Tot. doh, minta tolong kumaha Kang? Heh? Minta tolongna kumaha tah? Ke anakna. Kumaha cenah? Tot. Aduh, Tot. kan antep. Tot. Dah. Tot. Dituluikeun tuh. Tot. Agan upami bade seuri agan tong ditahan gitu. Agami nyur-nyuran bieur teh. Tanda yang seuri aing amak ka sia. Maksana Amak aing ka sia. Kadekeun salaek jamu sekali busana. moal tiasa agan. Nyaho ka aing. Lan Nyaho. henteu Aing lurah Tamtama Negara Amarta. abdi lurah deta Sindang Panji. Tapi kamu eleh ieu sia. Daripada eleh omong leuwih hade ngajual imah abdi mah. Jadi sia ngajak kelut ka aing. Saha nu ngajak kelut? Berarti sia ngajak kelut ka aing. Agan salirat teh dunungan abdi, manya abdi kedah ngajak kelut ka agan. Lamun teu dibikin berarti ngajak kelut sia.
agan teh keamanan, nya keamanan jadi aman keunun itu kumaha teh. Ari agan cik salawan aing nah agan moal isin gitu geuleung jeung abi. tara naon aing kudu jeung sia Ieu teh nu nongton teh seueur agan. Bakal gujrud cepot gelut jeung Gatotkaca dina media sosial. Cepot gelut jeung Gatotkaca. Aya leuheungna si cepot eleh ku Gatotkaca. Leuheung da ngaranna ge si cepot. Tapi lamun Gatotkaca eleh ku si cepot bade kumaha? Cobi. teu mungkin aing eleh ku sia Mungkin saja. cik aya nyaho lawan si aing lan lawan Ya, kita gelut abdi mah. Abdi mah gelut mangga lah. Kumaha besti we. setan sibut besti ka aing Sok mangga gan. Bade nyerang atau napi diserang? serang aing Sae mangga. Siap kan? sok Rangwit. Awas gan. iya Awas gan. edan sia Ndur wasieun. ngagebeg aing sia Sok yang nyaho lah. woi sak waya what iya what kitu patut ilmu teh Tiis gitu. Anjir. Edan juragan anom boy. huap Ngusak tuh sekali ge. Anjir. woi sak iya what iya cik huap ih what what's up what what ya what Karbak dan sia gaper tuh. Anjir. what what's up what ya cik Ripuh ngeyep. hop dan sia cik kadengan sia urang Ripuh pasti tuh. ya Itu jadi bangsa teta. dan sia dan yeay Ngalawan gen. tapi kata payah-payah sia Abdi mah gampang paeh hirup deui. carana Dicoo we hirup. what iya panca praja Ku eta matih nama tuh. dan sia di kumaha tot panca braja leres dan sia Langsung Dan. tak berdaya tuh. di sana Punya anak sepit teh nganapna meureun tuh.
Udang sia. Udang. Udang. Ya tita hudang-hudang. Buset. Edan sia. Tah agan nu neme mah tengeulan kakara rada peureus teh mah. Nya. Nya luar biasa dengan anom leuy. Make kendong macan teh ning ti tah. Nya. Raketak. Udah dijewang gitu. Ya buk aing di dieu teh sirah aing tah, di bawah ti tah. Raketak. Ti dieu dikepret teh Pancabraja. Pancabraja. Deuk. Dus. Datang Juragan Bima. Gidig. Me. Coba. Di kumaha tot? Pancabraja. Pancamarga. Naon sia. Sia deui dijawab wae atuh. Manawi teh salira. Ongkos sabta pangrungu. Banyak nu ngosom gitu. Tujuh mepeg gitu ya. Edan sia. Goblok ilmu naon sia. Teu dua ilmu naon agan abi mah estuning bolostro. Daya upaya teu daya jeung teu upaya angin kagungan Allah. Jik sia, lamun bener-bener anjeun lalaki langit alangan jagat. Hayang nyaho sia gelut teu bener jeung aing. Katrukeun pangarti sia. Jadi begini guys. Aku akan mereview guys. Abdi mah teu gaduh naon-naon agan. Jik sia nyaho. Katrukeun pangarti sia kai. Tapi da ieu mah agan nu maksanya sanes abdi. Jik kai nyaho. Sakieu teh agan abdi magan. Sasangat-sangat na leuweung moal leuwih sangat tibatan sungut. Maksud sia. Sakieu teh abdi mah Naon? leuleus agan. Wis. Jelema gede labuh nepi ka ngancul aing. Heeh. Edan sia aing leuleus bot. Dikumahakeun bapak aing sia. Dikumahakeun. Leuleus agan. Sok bade kumaha ayeuna ka abdi sok. Mangga Luar biasa maneh bot. dan Luar biasa. luar negeri abdi luar biasa. Naon maksudna atuh sia teh? Abdi mah teu kirang jeung teu langkung agan matak dibantun ku abdi teh heng nyaho eusina. Bongana agan di laluhur teh ieu layang jamu sekali musada teh ngan saukur dipake papai sungkul. Dipake papai sungkul, dipake mitos sungkul ku agan ai eusina teh dipararake ku agan. Eusina ieu layang jamu sekali musada nyaeta jerona Pancadharma. Dimimiti dharma kahiji nyaeta dharma ka pangeran nepi ka handapna nyaeta keadilan sosial keur salarea. Tapi nah aku agan teu dipake komo anu kahiji mah emut agan dina mangsa agan diistrenan jadi pamimpin. Dina mangsa agan diistrenan jadi pamimpin nyaeta agan kabeh disumpah nyata dengan mengatasnamakan Allah. Demi Allah, setiap demi Allah tina tekad ucap jeung lampah urang ulah lepas tina pangabdian ka Allah. Tapi mana buktina yeuna agan nya ka rakyat teh? Cok. Realisasina mana nya ka rakyat teh? Geuningan rakyat ka karakieu geus abuk-abukan kieu. Rakyat rek nemongkeun rasa kaprihatinanana, nah aku akan beti halang-halang. Padahal cing inget gan agan dijadikeun teh ku rakyat. Anjeun dijadikeun teh ku rakyat, anjeun digaji ku rakyat, anjeun dipilih ku rakyat, tapi nah sia ka rakyat mempohokeun. Ya. Teu cerah kawas dina mangsa kampanye babatok sia. Dina mangsa kampanye mah jiga nu heueuh deukeut jeung rakyat. Dina mangsa kampanye mah jiga nu heueuh bager ka rakyat.
daek ulin ke kampung-kampung, daek ulin ke mana-mana nepungan rakyat, tapi geus jedog jadi pamimpin teu eling sia ka rakyat. Ya. Cing inget ya, pamimpin ulah yang diistimewakeun ku rakyat, tapi kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyat mah. Jadina pamimpin pikeun ngemban amanat penderitaan rakyat, lain membikin rakyat derita. Buktina ayeuna dina mangsa pandemi nah teu apa kahanap hampir abut-abutan. Cak-cakan. Jika nutupan ceuleuh we anjeun bima, jika nutupan beungeut ku sawe nong torek maneh rakyat tepi ka awut-awutan rakyat tepi ka talangsara ku ayana ieu pandemi, datang bantuan ti sia kahanap teu leuceuk dan nurutan sia, loba dipanat ku sia. Bantuan teh teu nepi, kadang-kadang nepina teh ka eta keneh. Cik atuh ku sia teh salaku pamimpin turun ka handap. RT katempuhan goblok. Palire ka itu ka handap. Tempo neangan sora ka RT tidak reukeut tempo bantuan diarantep RT katempuhan sabab naon? Ieu dengekeun RT sieunneun sabab urusanana data. Padahal urusan bencana lain urusan administrasi, urusan bencana lain urusan KTP, urusan bencana lain urusan kartu keluarga, tapi tempo mana anu kalaparan buru-buru bere ku sia eta. Sok buktikeun deui nya ka rakyat teh. Pigawe ieu layang jamu sekali musada teh dipake papae sungkul. Nya, ulah. Ulah dipang-pangkeun we wungkul dina etalase. Bareng dipigawe henteu. Sok pikir bagan. Rumasa aing bot. Dan Rumasa aing. rumaos. Rumasa. Ya, rumah naman. Tak itu kan, dalam mun dicokot kana hakikatna mah jadi pamimpin teh lain agan. Saha. Dina undang-undang ditegaskeun yen kedaulatan aya sapinuhna di tangan rakyat. Rakyat pamimpin agan lain agan pamimpin rakyat. Dah. Agan mah paling lila 2 periode eta ge lamun kapake, tapi rakyat sapanjang nagara ngadeg, rakyat tetep aya moal aya anu disebut pengsiunan rakyat. Pikir ku agan. Gitu. Ngedaulat abdi teh kan kieu teh ngadaulat ka agan, hayang nyaho agan ieu layang jamu sekali musadangan saukur dipake papae sungkul. Rumasa aing bot. Dan Rumasa. rumaos Tinggi. Cageurkeun aing bot. dan Cageurkeun aing. balai damang agan, Hayang. penta kanu kaguan agan, penta kanu kaguan cager, penta kanu kaguan gering jeung cager. Saha. Eta pangeran agan saha? Pangeran aing Allah kakasihna. Jeungeunana Allah. sok frekuensina lempengkeun, poloskeun deui, nolkeun dina hate agan teu daya teu upaya angin kaguan pangeran. Nyerak deleg la ilaha illallah. Daya di pangeran salian ti Allah. Ngadak-ngadak ya Arya Bima jangira tangi kayanana. Wes. Tersangka si Cepot luar biasa. Pot, hampura aing pot. Wes ngamemorekeun maneh hampura aing tuluikeun perjuangan sia pot. Tuluikeun aing rek mantong. Jor. Aya jelema mah kumaha nu ngomong. Tara sok agan balikan deui. Aing rek balik. Jig. Arek rek mulang. Mangga. Aing rek mantong. Jor. Luar biasa. Hebat. Hebat. Aing rek balik. Mangga. Nomor celana sabaraina. Tara make celana. Halus.
gitu Habib. cagerkeun anak aing ku sia Oh, hiji tah hiji ge lumayan euy pamimpin ngawakilan sararea leu nya beres. Saya kan tah anjeun Gatot Kaca ngomong ring nyempe syare sia teh naon cagerkeun aing pot gan agan teh salaku lurah tamtama negara Amarta salaku panglima angkatan tinggi negara Amarta keamanan dicekana ku agan gan ulah nyolok mata pun celik sababana hukum teh dijual belikeun ulah nutupan ceuli agan ulah nutupan mata agan hukum geus dijual belikeun agan dina waktu ayeuna hukum teh seukeut ka hanap agan cik angkati harkat derajat angkati kepercayaan masyarakat ka lembaga hukum agan supaya ngadeg saclekna nila saplasna teu ungut kalinduan teu gedag kaanginan dina mangsa nanyerkeun bebeneran jeung keadilan ulah kasogok ku duit agan didenge-denge teh di negara urang teu angeus-angeus rek angeus kumaha dan nu mariksa garong nu dipariksa garong masa aing pot dan rumasa sok agan hukum lain pribadi pribadi lain hukum gerak anyerkeun hukum anu sanyana hukum anu pertela agan jadi contoh anu patotos agan keur pamimpin-pamimpin anu liana gerak jadi contoh jadi tuladan agan pikeun keamanan anu aya di ieu negara pemangku kebijakan pemangku keamanan sok temongkeun ku agan jadi keamanan anu tuladan beres. angkat harkat derajat rakyat anu leutik agan Beres. rumasa aing pot rumaos rumasa cagerkeun aing ulan cagerkeun penta kanu kagungan cager agan jeung abdi saha pangeran agan Allah sok ya Allah kaulah hayang cager oh goda lo teh budeg kudu gogorowokan wae asa dina hate ge asa bener asa lempeng teu kudu ngagorowok asa lempeng we lain teh meunang ngagorowok meunang wae ngadoa mah kumaha wae carana ngan hate kudu lempeng frekuensina kudu tiasa maca mana iblis mana pituduh pangeran sok ngadak-ngadak Raden Gatot Kaca jangira tangi kayanana wait Wah. Iyalah. Duh. Maha Guru Percaya naon eta teh percaya ke Habib malah. luar biasa Maha Guru Syekh Astrajingga Mama Astrajingga aku kaulah jadi murid salira Mama tapi kasasiduh metu sakacap nyata kieu ieu Mama Astrajingga sae mangga tapi padepokan Mama di mana mama teh di Cakrabuana kasih Iya, iyalah. ilmu Mama naon jagat rasa Iya, iya. Iya penipu teuing ya. dah gitu agan kade agan sakali deui mi HP rakyat agan mi HP rakyat syariatna abdi agan rakyat teh abdi lempeng HP-keun rakyat mi HP-keun diri rakyat teh kasaha kasalira anu dipercaya ku abdi ulah nepi ka ngahianat kana kepercayaan rakyat agan sebab ieu negara disebut republik aire hartina kembali publik hartina ka umum dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat agan rumasa Maha Guru rumasa teu nyebut guru era
Disebat naon? Buya. Buya naon? Buyatak. Tah, kieu ya kan. Pala di aku murid. Oyong. Hah? Oyong. Upami agan pala di aku murid, wayahna pangmawakeun si Cepot ti Tumaritis datang ka dieu. Dah. Cepot. Ke kumaha kumaha. Sumuhun pangmawakeun si Cepot di Tumaritis ka dieu bawa karunya. Dah. Ai salira saha ieu teh? Mun Cepot, Urek dibantun ku kaula. Cepot. Waduh. Ieu teh kumaha ieu teh salira teh? Besti bingung ya. Besti mangagugu we ka abis. Kumaha ieu teh guru teh? Pokona mah agan mah ayeuna mah kaya we. Lamun agan ka Tumaritis, Ya. aya si Cepot di ditu bawa lamun bisa jeung si Dawala bawa ka dieu. Ieu teh kumaha mah guru teh? Init. Bisi kaburu ka bawa ku negara aparat negara Amarta bawa si Cepot ka dieu. Hayo. Ieu teh lieur. Montong lieur. Anda lieur. Nyeri sirah. Nyeri. Nyeri tongong. Nyeri. Nyeri tak-tak. Nyeri. Nyeri puteu. Nyeri. Nyeri awak. Ya. Nah, sia menyebabkan nyeri. Minumlah. Apa? Budrek. Nya bodoh, nya torek. Ieu teh leres ieu teh. Sok agan pokoknya lamun agan di ditu aya si Cepot bawa ka dieu. Barios. Mangga. Labuh. Ai akang kalau diheureuyan atuh. Oh, kok nitah akang. Ieu teh kumaha? Cing sopan sia teh jeblesat we. Menewa kasopanan kok ngaku guru. Upami bade ngapung di belah ditu montong di deda angin gelebug. Leuwih teh helikopter agan teh. Saya mangga. Pale dieu. Sok bari itu setik. Di dieu. Sok. Ngapung tuh lalaunan. Sok ini. Ente sok itu. Saya mah. Sok. Muter saya dia. Hey. Luar biasa. Oh, ya gitu. Percaya kaulah. Cakra Buana. Taruhnya tuh deh. Nah, Kang. Kemarin dewek si Cepot kapitna. Nya eta. Rada hareudang aing betongoh aya naon euy. Kade akang. Wah. Aya karaman belah tongoh dia. Andai kayaknya.